pengalaman ku sorangan ku salah sahiji sahib kosmo. Dina nyaritakeun manehna teu boleh nyusut Cipanon. Kieu geura caritana we. Man, antar orang rek mikeun undangan ya. Aduh, hampur Agus, orang teh karek balik gawe. Jadi giliran gawe penting. Jadi can sare pisan sama sekali sumpah. Hampur kumaha lamun ke sore pas indit gawe kurang diantar. Aduh, nya eta teu bisa, urang teh sore engke kudu ka Banjaran manggihan jelema. Aduh, kumaha atunya urang teh capek pisan Nah geus lah, teu naon, urang rek sorangan we lah ka dituna. Aduh, bener ya. Urang jadi tengah hati ka maneh santai lah, teu naon. Urang ge ngarti. Katinggalina maneh capek pisan. Hampurannya. Bisa tuh, urang ini telanya. Kaburu beurang ieu teh. Nya geus atuh Gus, hati-hati hampura pisannya Gusnya. Santai, Bray. Urang leuwih jam 1 beurang. Man, hudang, hudang. Ari geus sare teh maneh mah nya? Aduh. Aya naon sih mah abdi digugahkeun. Nah, tos jam sabaraha ieu teh? Lain jam sabaraha yeuh. Si Agus, man. Si Agus. Aya naon si Agus teh mah? Pan tadi anjing teh ti dieu bade angkat masikeun uleman saurna. Manyaho eta mah? Pan minta diantar ku maneh. Ngan maneh capek balik gawe penting. Tah, geuning emak uninga. Nah atuh. Lain man yeuh. Si Agus teh kacelakaan di Banjaran nepi ka maotna. Hah? Ari mah teh heureuy kumaha? Nu leres mak, nu leres. Gusti nu Agung. Piraku atuh mah heureuy. Cenah ayeuna jenazahna ge rek dibawa ka imahna. Ampun Gusti Allah. Salah aing ieu mah, salah aing. Si Aman tuluy luncat tina kasur. Tekung si kacai-cai acan tuluy lompat muruk ka imah si Agus. Barang kasampah di hareupeun imahna Agus katingali geus rea jalma jeung aya pasaran nu keur digotong ku 8 jalma. Agus, tong ninggalkeun urang, Gus, tong maka maot. Mana babaturan urang hiji-hijina nu paling soleh, anu ngerti ka urang, Agus. Tong maka maot hudang, mana Agus hudang, tong maot. Agus. Geus, Jang, geus. Ulah jejeritan ciga kitu. Ikhlaskeun, Jang. Ikhlaskeun. Bapak ge nyaho maneh teh deukeut pisan ka Jang Agus teh. Lepat abdi Pak, ieu mah lepat abdi. Sakedana mah abdi teh nganter anjeunna. Ku abdi teh kudu dianter sebagai babaturan teh Pak. Karena abdi na mendingkeun sare. Aduh Gusti ampun, rumah salah Pak. Nya atos atuh Jang. Merentos kedah kitu lalakona. Ayeuna mah hayu urang mulasaran jenazahna bareng-bareng. Leuh, waas ku Someah jeung Hade Budina almarhum teh.
Nuhun Pak, mangga tuh Pak. Aduh, ampun Gusti nu Maha Agung, ampun. Ampura kuring jeledar ka sobat kuring Gusti. Satungtung keur mulasara eta janazah aman teu eureun-eureun ceurik rumah sak salah jeung memang almarhum teh sabat manehna ti leuletik keneh saminggu ti dinya aman masih keneh rea hulang-hulang kaleban sobatna unggal peuting manehna tara sare di imahna tapi sare di imah almarhum eta ge maneh teh bisa sare antukna awakna jadi begang jeung beungeutna celong siga nu kurang sare naker. Sanggeusna 10 poe maotna almarhum aman disamper ku kabogohna anu ngaranna Intan di imahna. Tos atuh Kang, tong kaleleban teuing atuh. Hese Neng, akang teu bisa ngalepas nginget almarhum. Kacida akang mah handeulna, sumpah kuduna teh akang nu nganterkeun manehna teh Neng. Nya tos atuh Kang, kumaha deui da panginten kedah kitu ka jantananana. Akang mah sok ras inget kumaha bageurna budak teh. Soleh jeung belana almarhum teh ka akang. Tos Kang atos, ayeuna urang ka bumi abdi yuk. Kapan dinten ieu teh mamah ulang tahun kersan teu? Nya atuh Neng, sugan akang bisa ka bangberangkeun? Kan sama mereka bumi, antar heula abdi ka toko bahagia, meser kado kanggo mamahnya Kang nya. Nya heug atuh Neng. Teu lila eta nu duaan teh indit ka toko nu dimaksud Intan. Saenggeus meuli kado keur indungna Intan, aman meuli es campur jeung suuk garing 3 bungkus. Cindeukna carita eta anu duaan teh nepi ka imahna Intan. Tuluy aman bareng jeung Intan asup ka imah eta. Saenggeus sasalaman jeung indungna Intan jeung anu aya di jero imahna oge, anu duaan teh kaluar deui. Tuluy ngobrol di tepas imah. Tuluy eta nu duaan teh uplek ngobrol. Bari jeung heureuy kadenge maranehna duaan seserian. Kang, hayang ngaliat naon? Kopi atau napi teh? Gahkeun we Neng, kapan aya ieu es campur? Tos we di dieu baturan. Karasa rada ka bangberangkeun hate akang teh aya Neng mah. Ya mangga atuh. Akang, nah aku kupingan abdi gitu. Urang teh ngobrol sareng seserian teh asa ngagaungnya. Ai, nya Neng, sugan teh rarasaan akang wae. Teras deh Akang. Nah meser es campur teh 3 bungkus. Sareng suuk garing oge 3 bungkus. Nah kanggo saha? Kapan orang dengan duaan Akang? Ai, bener nya. Pugu eta ge Neng, teuing kunaon hayang meuli duanana teh 3 bungkus. Atuh dibuka deui nya es campurna. Keun weh teu kudu dibuka. Keur di dieu wae. Bareng jeung suuk gorengna. Ya mangga atuh. Kurang leuwih jam 4 sore. Neng, akang kudu digawe yeuh ka bagian giliran peuting. Nuhunnya ka bangberangkeun hate akang. Nya saya ari kitu mah Kang, bingah ka abdina oge. Hayu atuh Neng, akang pamitan heula ka mamah. Mangga Kang. Aman tuluy dianter ku Intan pamitan ka indungna Intan. Bu, mangga abdi bade wangsul. Mangga, ngan ka mana nu hiji deui? Tos uiti payun gitu? Hiji deui. Maksud ibu kumaha? Har, kapan tadi teh datang tiluan bareng jeung Jang Agus?
Barang ngadai kitu Aman jeung Intan kaget. Tuluy Pak pelong-pelong siga anu bingung. Henteu Bu, kan abdi duaan sareng Intan. Ih, Ari Ujang, tah dadang saksi nage. Muhun Kang, apaan tadi Akang kan dongkap tiluan sareng Kang Agus. Kumaha Akang mah? Kan tadi ge ngobrol tiluan di payun. Tuh, Ujang mah Ari di bejaan teh. Tapi da Agus mah tos tilar dunya Bu, 10 dinten kapengker. Sumuhun Mama, Kang Agus mah tos ngantunkeun. Indung jeung dulurna Intan ruas ngadengi omongan Aman jeung Intan, katingali panon indungna Intan ciramayan. Gusti, Nineng ibu mah sok emut ka someahna Ari jeung Agus teh. Bari eta teh sok keureuy wae deui. Aduh, Kang Agus, pileleyan dulur. Ari ka dieu teh Kang Agus teh sok ngajak main catur ka Dadang teh. Sageus teu pati lila ngobrolkeun almarhum, Aman tuluy pamitan balik. Ngan balikna teu ka imahna, manehna mengkol ka imahna almarhum. Kasampak indung bapana almarhum keur diuk duaan di tepas imahna. Balik hulang-hulang, Aman tuluy muruk ka indung bapana almarhum, tuluy ngagabrug siga nu sungkem ka eta kolot duaan. Manehna atuh hing ceurik. Geus jang Aman, geus. Ulah diceungcerikan wae atuh. Ikhlaskeun ya karunya ka almarhum. Nya jang Aman, tangtuna ge karasa berat. Komo keur ibu jeung bapak mah. Hapunten abdi Bu, Bapak. Hapunten abdi. Rumah salah dengan rencangan Agus, Pak, Bu. Keun, atos nu atos mah, atos wae dihampura ku ibu jeung bapak. Daker kami mah jang Aman teh geus di aku anak. Aman bari nyegruk tuluy nyaritakeun kajadian di imah Intan ka eta kolot duaan teh. Tuluy indungna almarhum teh ngomong, ngan sorana jadi beda, jadi salah almarhum. Man, geus tong sedih wae. Harita maneh teu nganteur, teu jadi masalah ka urang. Da urang ge ngarti pisan man. Memang urang tadi ngabaturan maneh jeung Intan. Sakalian pamitan ka indungna, nuhun es campur jeung suukna. Maneh apal keneh karesep urang man. Urang nitip indung urang, bapak urangnya, da maneh manggeus dianggap sarua anak ku bapak urang jeung indung urang. Nuhun euy, ti leutik urang bareng. Susah senang urang babarengan, ampura nyamannya. Sohib Kosmo saprak tidinya Aman geus tara sedih deui. Unggal manehna aya kabungah atawa sedih, sok tuluy ka makam Agus. Didinya manehna ngomong sorangan jiga nu keur ngobrol duaan. Lamun ditanya ku batur ngeunaan Agus, manehna ngomong yen Agus tetep aya dina rasa jeung pikiranana. Hirup aman kiwari nanjer dibere ku Allah, aya dina kacukupan.
Jeung manehna tepoho ka indung bapana Agus. Atuh komo ka indung bapa kandungna.